Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha para wargi dararamang mugi nya sadayana sing dipaparin kesehatan lahir sinareng batin. Atuh bilih aya dulur urang anu nuju teu damang, urang sami-sami ngadoa mugi anjeunna teh sing enggal didamangkeun deui sacara bihara-bihara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mangdongengkeun deui dina hancagarapan dongeng Sunda anu jejeura cariosna nyaeta Nu Ngageugeuh Lego Kiara. Ieu mangrupi karya pangaresana Dadan Sutisna. Atuh ku kituna pribados teh nada widi kamantena wirehnya dina danget ayeuna pribados teh sejak mangmedarkeun ku dongeng anu sumberna teh tina karya anjeunna nya pangaresana Dadan Sutisna. Atuh urang sami-sami oge ngaturkeun nuhun kana karya mantena ieu wireh atuh syaratna upami sanes tina karya mantena panginten wengi ieu teh tanapi siang ieu nya tegas nama wanji ieu pribados teh panginten moal manggarapkeun nya. Tah kugituna mugi atuh cenah ieu aya piwuruk-piwuruk pesan-pesan moral anu disisipkeun dina ieu lalakon, mudah-mudahan sing janten amal ka anjeunna nya teu pepeling kana diri papatah kana badan teh sing jadi amal. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangaitna kana wanci, urang teraskeun deui yeuh kumaha cenah dongengna mod nya mod di dieu mah tokoh utamana nanging satacan dikawitan. Pribados teu kendat-kendatna nyuhunkeun bantosan kanggo di-subscribe, like, komen sareng di-share. Caga tuh urang gerak kawitan bae wilujeng ngadangukeun. Henteu nyangka mod oge sanggeus gelut jeung si Sadun teh geuningan aya buntutna. Menang sababaraha poe mah mod teh ngarasa tenang. Komo sanggeus bapana nepungan kolot si Sadun menta hampura mod dititah sasalaman jeung si Sadun silih hampura. Ayeuna mah si Buris teh tarangi dari jauh sok aya bae di imah kawas nu beunang dicarcing teh ulina ukur samet buruan teu wanieun atuh kaluar tina pagar. Komo sanggeus kumang apin dipanggieunkeun kandang mah paranti sare jeung barang daharna lantaran ceuk bapana henteu pantes lamun mod terus-terusan sare jeung uci. Pang-pangna mah bisi si Buris teh miceun kokotor dina kasur. Tapi dina hiji peuting mod digeroan ku bapana, Mak Mod jeung Mang Apin milu ngariung. Rada reuwas mod de tara-tara ti sasari bet digeroan. Bade aya naon Pak? Pokna bari diuk gigireun Mang Apin. Bapa teh dek nanya sekali deui. Ari si Buris teh ucing pamanggih ti mana ieu? Ceuk bapana bari ngenyot padudan. Mod ngahulang. Naha bapana bet nanya kitu. Padahal pan ngukut ucing teh geus aya mingguanana. Naha kakara nanyakeun ayeuna. Ditanya kitu, mod sigah nu bingung. Mending jujur atawa ngabohong deui. Saworana mah ti sawah, Pak. Mang Apin hidang mangjawabkeun.
Jempe heula pieun. Bapa lain nanya ka maneh. Pak Mod sigah nu ambek. Sok jawab. Di mana menang ucing teh Mod? Mod harita beuki tungkul. Bingung. Mending ngajawab kumaha? Tungtung nama Mod teh boga kacinekan kudu ngajawab secara jujur. Sabab lamun ngabohong, bapana bakal beuki amek. Ongkoh deui hatena henteu merean deui lamun ngabohong ka kolot. Ti legok Kiara, Pak. Okna bari ngadeg-deg. Kacipta. Bapana bakal terus nyarekan. Indungna katemong ngarenjag. Kitu deui Mang Apin. Alus. Hartina Mod teh geus teu nurut ka kolot. Padahal apan ti memehna oge ku emak dicaram ulah ulin ka dinya. Bapana mun careng da diajak si Sadun, Pak. Nya ulah digogo atuh budak itu mah lain picontoeun. Mod mah teu ngadenge omongan emak. Indungna milu ngagelendang. Mod beuki tungkul. Sajeroning kitu hatena mah gegeremet amak ka si Sadun. Ceuk pikiranna pasti si Sadun anu ngadoni ka kolotna teh sabab ngan si Sadun anu nyahueun manehna kungsi ulin ka legok Kiara. Hapunten Bapak, abdi ge rumaos lepat. Harita teh tiasa nalingakeun cep Mod. Mang Apin milu sanuk-sanuk menta hampura. Teu salah Mang Apin mah. Budakna we henteu beunang kuwarah. Muhun ari manawi teh moal teras ka legok Kiara, da ari wawartos ka abdi mah teras wangsul, Pak. Tong ulin deui ka dinya, Mod. Ceuk indungna, Mod atuh beuki tunggul. Hatena mah ngarasa kaduhung, dumeh geus ngarempak panyare kolot. Tapi lamun henteu ulin ka legok Kiara, meureun moal papanggih jeung si Buris. Keun perkara legok Kiara. Bapana nyarita deui. Eta anu mata keheul bapa mah make jeung mawa ucing sagala rupa. Batur mah boro-boro mawa ucing ti dinya teh. Ngaliwat ge eueuh nu anieun. Jadi si Buris teh ucing ti legok Kiara? Indungna nanya. Sumuhun mah apa? Cilaka bapana. Kumaha lamun mawa sial ka urang mangkaning cicingna teh di dieu. Di dieu teh geus aya meureun mingguanana. Nah, budak teh nya nyiar-nyiar picilakaeun ieu mah. Picilakaeun? Mod ngahuleng deui. Asa teu kaharti ari ucing matak cilaka mah. Da asa can kungsi nyieun paningkah. Pager we nu puguh mah. Malah ka arah pisan gawena. Sok daek newakan beurit di goa. Nah, ada si Buris mah bager, Pak. Lain ucing garong. Mod nema. Eta ge. Da lamun manggihna lain di tempat hara-haraeun mah, bapa oge moal nyarek. Geus ayeuna mah geura sare, bisi kabeurangan sakola. Kade ulah deui ulin ka legok Kiara. Ceuk bapana. Mod terus asup ka pangkeng. Kasampang si Buris teh keur ngaguher dina kasureuna. Najan geus dipanggieunkeun kandang oge, anger we sok hees di pangkengna Mod. Goleda, Mod ngagoleda, tapi henteu daek peureum, malah dina ingetanana katembong deui wewengkon legok Kiara nu caraneum. Aya naon atuh di dinya teh? Sanajan dipeureum-peureum oge,
Mod teh henteu bisa sare keur mah anu ngobrol di tengah imah kandenge bae. Sumohon atuh Pak. Mang Apin mairan. Tiasa bae eta ucing teh kaancikan anu ngageugeuh Kiara. Boa, ucing mamalihan. Mangkaning seueur kacarioskeunana lebah dinya mah. Kapungkur oge, zaman pun Bapa jumeneng keneh aya nu ngalah manuk ti dinya teh. Padahal sanes tina tangkal Kiara, teras bae eta manuk dikukut. Nah atuh unggal peuting manuk teh sok disada, sorana pikasionon. Tukung silami Pak, anu ngukutna teh damang repot, tapi sanggeus eta manuk dilepaskeun mah. Nah, da teh sakara-kara damang deui. Nya tuh, keun isuk mah urang piceun tah. Ngan ka mana nya miceunna nya? Atawa pulangkeun deui kitu ka Legok Kiara. Ah ulah bapana, bisi kumaha onam. Keun bae henteu dibalikeun deui kana urutna oge, nu penting mah cenah ingkah we ti imah urang. Sumuhun Pak, da ari ucing mamalihan mah pasti balik deui ka sarakanana, ceuk Mang Apin. Di mana ayeuna ucingna? Mod nanyakeun ka Mang Apin. Sigana mah di enggona Cep Mod. Pun bae, sina sosonoan heula sapeuting ieu mah. Isukan pabeberang urang piceun. Pak, abdi mah bili wengi teuing ieu teh bade teras wangsul. Na moal sare di dieu Pin. Pun bojo bilih keungeun Pak. Nya atuh, sing salamet di jalanan nya. Geus kitu mah Mang Apin ngaleo. Nepi ka jempena nu galuntreng di tengah imah. Mod macan sare keneh. Beuki jauh we pitunduheun teh. Sabab si buris isukan rek dipiceun. Bakal karasa pisan leungiteunana lamun nya eueuh di imah. Mod teu ngarti naon salah si buris teh. Pangna rek dipiceun, lamun kitu mah nyeun picarekeun, puguh dipiceun oge. Ieu mah apan sakitu bageurna. Cenah eta pedah pamanggih ti tempat hara-haraeun, cek pikiran Mod. Henteu kudu dipake sieun. Mod yakin si buris mah teu beda ti ucing sejena. Pangna aya di Legok Kiara, bisa jadi lantaran dipiceun ku nu bogana, terus kukurusukan kanu bala, tungtungna apruk-aprukan nepi ka Legok Kiara. Nepi ka tengah peuting Mod teu bisa sare, si buris terus dikekeupan. Kacip isukan bakal eueuh ti imahna. Kacaturkeun dina wanci isukna. Isukna rebun-rebun keneh. Mod geus hudang, cacak sarena peuting pisan. Udang namah mani goreja, sanajan tadi peuting ngadenge ucing narek dipiceun, tapi Mod teu nyarita nanaon. Inggis bapana beuki ambak, han samemeh indit ka sakola. Si buris diasupkeun heula kana kandangna, terus diteuneun di kolong ranjang, disumputkeun ti ditu nama. Sanggeus disalin jeung sasara, Mod terus indit ka sakola. Tapi di sakola oge bet inget bae kana ucing. Nepi ka sakapeung mah caritaan guru oge henteu kabandungan. Balik ti sakola, anu pangheulana diteang teh si buris. Di teangan si buris handapeun ranjang, tapi kasampak tinggal kandangna, ucingna mah teuing ka mana. Geus teg bae atuh, pasti dipiceun ku bapana. Mod ngahuleng asa leungiteun pisan ku si buris.
henteu karasa panonna ngadadak beueus sedih kabina-bina papisah jeung ucing nu kacida dipikanyaahna. Teung teuingan bapa mah mod ngagerendeng bari nyusutan Cipanon ngagoledag anak kasut terus ngaringkeb di pangke tepi ka wanci datang buri. Pin, hari mod can mulang gitu. Cek indungna mod teu nyahoeun anakna aya di pangke teh sasarina oge balik sakola teh sok terus dahar. Ari poe ieu mah eueuh urutna sayur asem karesepna oge bet asa weuteuh keneh. Doka atuh abdi mah teu acan nangenan. Walon Mang Apin nu keur ngasah bedog di buruan. Nya ka mana budak teh? Sasarina oge tara balik burit. Indung mod terus ke patengahan eug ngelol ka enggon anakna. Kasampak mod teh keur ngagoler bari leumai ku Cimata. Geus teg bae indungna oge pasti tina perkara ucing. Keun bae mod, engke bapa sina neangan deui ucing nu leuwih alus ti eta. Indungna ngupahan gek manehna diuk dina tungtung ranjang. Nah si Buris make dipiceun mak. Mod sisimakeun urut ceurik sakitu lilana. Ari kolot mah gede wiwaha. Ceuk bapa hidep lamun lain pamanggih ti Legok Kiara mah atuh moal diulah-ulah cenah. Geura dahar ka ditu bisi salatri. Tapi harita mod galah kagideun boro-boro hayang dahar. Pikiranana terus manteng ka si Buris ka Cipta. Ayeuna teh keur asruk-asrukan di nu bala boa kalaparan henteu manggih hakaneun. Mod mah embung digantian kucing sejen hayang ku si Buris deui. Nya engke urang neangan nu rupa bulu hirisnya engke bapa sina meuli ka kota. Tapi mod gideug deui henteu beunang ku diupah. Geus 3 poe mod teh harita muyung dahar kawas nu ngadadak suda ku Mang Apin ge atuh kungsi diupahan. Tapi anger ngungun alung malah poe kaopat mah jang mod teh bergeri. Awakna nyongkab panas gawena haharurungan di pangke. Indung bapana atuh melangeun pisan. Mod rek dibawa ka puskesmas tapi harita modna teh embungeun. Mikiran ucing kawas nama budak teh. Cek indung mod basa ngariung di patengahan. Da bapa oge teu tega sabenerna micen ucing teh ngan inggis aya mamalana atuh da. Malah cek Pak RT oge mending keneh dipiceun cenah bisi matak cilaka Legok Kiara teh atuh tempat sakitu sangatna. Nya tapi da nyaheun pisan atuh da cep mod teh ka si Buris mah. Cek Mang Apin jadi pantes bae nepi ka kagegeringan oge. Mending teangan deui weh ucing teh bapana. Cek Mak Mod beuki hariwang. His ari taeun teh piraku atuh geus dipiceun di teangan deui. Jeung ka mana atuh meureun kudu neanganna oge. Tibatan budak gering sok. Keun isuk mah urang neangan we gantina. Nya bae isukna Pak Mod teh mawa ucing anu sarimbag jeung si Buris. Rupana sarua bulu hiris ku indung Mod gancang dibawa ka pangkeng diasongkeun ka anak.
Ieu ucing teh mod. Ceuk indungna. Mod ngareret. Mimiti nama curing hak nenyo ucing teh. Tapi terus ngabalieur. Teu beunang dibobodo. Najan eta ucing kawasi buris oge. Buktina. Bahasa diteundeun dina kasur kalah ka terus nareleng kaluar ti pangke. Lamun nya masih buris. Pasti atuh bakal maturan mod. Kumaha atuh bapana? Mak Mod ngahuleng, Mang Apin jeung Pak Mod ge milu ngahuleng. Hayu atuh Pin, urang teangan, ceuk Pak Mod. Ka Legok Kiara, Pak. Wah, ulah kadinya mah. Urang teangan bae we di sawah sugan aya. Geus kitu mah pring. Runungan jeung panyawah teh arinit. Maksudna rek neangan ucing memeh bedug mag. Harita duaan geus baralik deui ka tembongna masigah nulung se da puguh balik telengo. Teuing di mana ucing teh eta dasar si kasebelan. Pak Mod jadi amek-amekan. Nah atuh make dipiceun ari rek di teangan deui mah. Apan emak nu nitah miceuna oge. Nya da ucing mah sato hirup. Antak pantes hese di teanganana oge. Pak, Ceuk Mang Apin. kumaha upami neangan Aki Winta? Cep Mod cenah dijampe bilih sanes kasakit biasa ieu teh. Tah, halus atuh. Geura teangan ayeuna keneh jungpin. Tekung si Lila, Mang Apin geus datang deui diiringkeun ku Aki Winta. Mod terus dibawa ka patengahan. Aki Winta teh nyaeta kokolot lemur anu kasohor purah ngubaran nugeri. Barang datang oge, Aki Winta terus ngaluarkeun gagamaanana. Keris leutik, Mak Mod dititah nyadiakeun cai herang dina baskom. Hari Aki Winta harita mapatkeun jang jawokan dengan katuhu nyekelan keris panona peureum awakna ngadeg. Di mana budak deulina Pak Mod? Ceuk Aki Winta. Henteu ulin kamari mah ieu teh Aki. Ngan sawatara minggu kaliwat ieu budak teh kungsi ulin ka Legok Kiara sakali-kalina eta ge. Paingan atuh. Tak ge ulah wani-wani ulin ka dinya mah. Loba dedemitna. Kawasna mah Jep Mod deui teh. Aduh, kasa rumahan. Gerak urang peleng ku Aki ya. Aki Winta neuteup cai herang dina baskom. Nya bae aya nu eundeup ieu teh kana waruga Jep Mod. Tapi ulah salempang cik ku Aki urang singgirkeun urang singlarnya hingga ya jurig. Okna bari terus bubura. Geus kitu Aki Winta nyeungeut menyan dina parukuyan. Terus manehna teh ngadrek-dek babacaan deui. Kudu diburaan ieu mah ku panglai Pak Mod. Ngajuru imah tuh buraan. Sumuhun Aki. Pak Mod unggut-unggutan. Geus kitu mah Aki Winta teh terus amita samemeh dikeupelan heula duit ku Mak Mod. Tapi nepi ka isukna Mod teh taya mendinganana. Awakna beuki nyongkap, indung bapana beuki hariwang bae. Mang Apin ge atuh geus ka ditu ka dieu nyiara tamba. Tapi eueuh nu mat. Dina hiji peuting, sakumaha biasa indung Bapak Mod jeung Mang Apin teh ngariung di patengahan.
Mod manghajoprak bae dipangkeng keur anteng ngawangkong tebah panto dapur aya nu eong-eongan kabeh oge taya nu henteu curing hak atuh gancang diteang ku Mang Apin. Pak, ieu si Buris geuning balik deui. Mang Apin gogorowokan ti dapur. Pak Mod tang kabuburanyat nyampeurkeun. Nya bae geuning. Nah kamana bae sia teh atuh Buris? Ceuk Pak Mod bari ngusapan tonggong ucing. Lat bae poho kana nu diomongkeun ti heula mah. Magar si Buris bakal mawa mamala. Ngadenge anu ribut di dapur, Mod maksakeun hudang terus nyampeurkeun. Mani sigah nu atoh naker. Basana nyo si Buris keur dilung ku bapana jeung Mang Apin. Si Buris balik deui, Pak. Mod semu cangcaya. Nya sonoeun jigah nama kadununganana. Ucing teh ngagilisir nyampeurkeun Mod. Terus ngaletakan sukuna. Mak Mod hideng nyokot hulu asin. Tuluy digalokeun jeung sangu. Song geus kitu mah dibikeun ka si Buris. Meni begang kitu ucing teh buat teu manggihakaneun meureun nya. Ceuk Mang Apin. Mod ngadadak cenghar. Geus dibere hakaneun mah si Buris teh dibawa ka pangkeng. 2 poe ti harita. Mod geus jag-jag deui malah geus bisa indit ka sakola. Harita geus kitu mah geuning wan waktosna seep nya wancina urang ngopi heula. Tah sakitu heula para wargi nya ye. Dongeng anu ngageugeuh legok Kiara teh. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Pribados ngahaturkeun nuhun kanu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nga-share. Oge pribados ngahaturkeun rebu punten tina samudaya kaluputan kalepatan oge kakirangan sareng katetiasaan pribados. Sakitu bae nu kahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.